Fa idza dahabat maka di mana-mana leungit. Artina lamun jelema geus tara mikir, fala atalah maka teu aya cahaya dina eta hate teh lamun jelema geus tara mikir. Oh, berarti penting tah nu namina mikir. Cek ibu bapak teh kieu, oh keren geuningan kautamaan berpikir teh. Yes, cenah. Naon? Da unggal poe ge abi mah berpikir. Bener teh? Mikir teh unggal poe? Mikir. Oh, berarti mikirna urang teh meunang, Pak. Keheula. Henteu sakabeh mikir meunang pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakaru sa'atin khairun min ibadati sitina sanah. Al hadis wallahu wa rasulahu a'lamu bihaqiqatih. Insyaallah dina kajian salasa ayeuna kajian nu baris diguar judulna Fadilatut Tafakur, fadilah kautamaan berpikir. Naha bet ngaji judulna kautamaan berpikir. Margi da agama teh ditibakeunana, ditaklifkeunana ka jalma-jalma nu baroga pikiran. Hiji. Nomor kadua, naha judulna nu namina tafakur, berpikir. Margi saur Sayyidina Ali karramallahu wajhah aya kasaur anjeunna, la ibadata katafakuri, teu aya ibadah anu ibadah ieu teh afdolna, gedena melebihi nu namina tafakur. Saking gede-gedena nepikeun kaya hiji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naon? Tafakaru sa'atin khairun min ibadati sitina sanah. Berpikir sa'atin sawaktu, khairun eta teh leuwih alus, min ibadatin tinimang ibadah. Sakumaha ibadahna teh? Nyaeta sitina sanah, 60 tahun. Ternyata kautamaan nu namina berpikir luar biasa. Hiji, saur Sayyidina Ali, teu aya ibadah anu ngelehkeun kana gedena nilaina di hadapan Allah daripada naon? Tafakur. Nomor kedua alasanana karena hiji saur Nabi tadi naon? Berpikir sawaktu weh. Anu ngahartoskeun sawaktu teh saatun teh naon? Saja. Anu ngahartoskeun naon? Pokona mah tina bagian waktu weh anu 24 jam dipake eta mah deuk sakumaha apa kemikirna mah kitu. Nu penting mah waktu nu 24 jam. Ngagunakeun eta waktu kanggo berpikir. Ternyata fadilahna leuwih utama daripada 60 tahun ibadah. Nah, nomor kadua eta nomor katilu aya deui penjelasan kasauran Ibnu Athaillah As-Sakandari dina kitab hikamna, al-fikratu sirajul qalbi. Ari berpikir teh eta teh lampuna hate. Fa idza dahabat maka di mana-mana leungit. Artina lamun jelema geus tara mikir, fala atalah maka teu aya cahaya dina eta hate teh lamun jelema geus tara mikir. Oh, berarti penting tah nu namina
mikir. Cek ibu bapak teh kieu, oh keren geningan kautaman berpikir teh. Yes cenah. Naon da unggal poe ge abi mah berpikir. Bener teh? Mikir teh unggal poe? Mikir. Oh berarti mikirna urang teh meunang Pak. Keheula. Henteu sakabeh mikir meunang pahala. Kitunya mikir anu mana anu ngadatangkeun pahala anu keren eta luar biasa teh. Kitunya bisi boga sangkaan nya sakabeh nu keur mikir eta teh meunang pahala. Dua, sakedik lebih ditekankeun deui oge agama teh nitah ka urang pikeun mikir. Geuningan contoh afala takilun, nah anjeun teu ngagunakeun akal. Artina titah mikir. Agama ka urang nitah mikir, lain loba pikiran. Nuju loba pikiran berarti nuju naon tah? Lamun jelema keur mikir berarti alus. Tapi lamun jelema keloba pikiran tah berarti eta kudu meuli paramek eta mah gitunya. Lamun nuju loba pikiran mah gitunya. Nah, agama lain nitah loba pikiran, tapi titah mikir. Paham? Keheula nya urang teh mikir nu mana? Ulah laka gancang-gancang atuh ngajina nya mangangnya. Perlahan we tapi pasti. Dugikeun ka aya hiji ayat deui penyebab jalmi asup ka neraka sair, kana neraka penyebab di antarana teh sing goreng teu mikir. Ibu sok maca pasti dina surah Al-Muqtabarok kumaha geuningan wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu jeung nyararita penghuni neraka sair law kunna mun mah baheula abdi sadaya aya nuju di alam dunyana nasma'u karesa ngupingkeun aw naqilu atanapi berpikir ngagunakeun akalna ma kunna fi ashabi sa'ir maka moal aya dina neraka. Berarti penyebab jelema ieu asup ka neraka teh teu mikir. Naon cenah? Berarti jelema-jelema nu carilaka mah teu mikir, heug mikir. Kolot jelema ka amak saha? Ka budak heug mikir sia teh cenah kitu pan nya. Berarti lamun nitah mikir mah nitah perubahan, nitahna perbaikan, nitahna kemajuan, nu namina berpikir. Tuh, nepikeun nya. Lamun dibahasakeun ayeuna surah atanapi ayat anu pertama turun ka Nabi Muhammad SAW memang kalimatna Iqra, baca. Tapi ketika kalimatna maca, lain maca asal biasa. Dibarengan maca tepan aya maca lahir, aya maca batin. Maka mikir oge mah maca. Paham kira-kira? Bade marikir insyaallah da unggal poe ge mikir malah maloba teuing ieu pikiran abdi teh. Nya bejana mah beas mahal. Nya terus naon deui cenah? Saah pokona kitu, eta cenah kumaha nu kitu? Lain eta mah lain. Nya eta kumaha lamun kitu, lamun contoh aya jalmi lieur ku usaha, lieur ku pekerjaan, kira-kira eta menang pahala. Lamun orang beriman insyaallah menang pahala. Nah, bisa menang pahala karena memang aya sebagian dosa nu teu bisa dihapus ku salat, teu bisa dihapus ku puasa, teu bisa dihapus ku istighfar kecuali ku hese neangan duit. Ku hese neangan napakah. Dina sari dinten aya eta teh nya mangangnya kitu jadikeun we eta berarti panghapus dosa. Nah atuh ari kitu mah mikir nu mana cenanya anu ieu mikir teh ngadatangkeun pahala nu luar biasa kitu. Anu ieu pikiran teh anu ieu berpikir teh hiji bisa ayeuna nepikeun ka nilaina teh leuwih utama daripada tadi teh ibadah 60 tahun. Nah, maka dina kitab Nasoihul Ibad abdi ngambil menukil karya anjeuna Imam Syekh Nawawi Al-Bantanani. Anjeuna ngutarakeun
berpikirna tentang minimal 5 rupa. Barabi teh berpikirna 5 rupa, meh berpikirna teh nilaina luar biasa. Nah, naon tah nomor kahiji saur Syekh Nawawi Al-Bantarani dina kitab Nasoihul Ibad ku abi ditukil nomor kahiji fi ayatillah, mikirkeun ngarenungkeun tentang ayat-ayat Allah. Ayat nu mana? Nomor kahiji ayat kauniyah. Pikirkeun ayat-ayat kauniyah. Mana ayat kauniyah teh? Jagat raya, luhur, hanap, termasuk orang, mangga renungkeun. Oda geus biasa eta urang mah. Karena perkara geus biasa sok nganggap eta teh biasa, padahal perbuatan Allah mah, karya Allah mah kabeh ge eueuh nu biasa, kabeh ge luar biasa. Teu aya anu naon? Anu biasa kabeh ge luar, tapi naha bet ayeuna bet biasa? Karena urangna teu mararikir. Da lamun mikir mah eta teh luar biasa. Contoh ibu bapak teh keur eueuh gawe teh kumaha? Tengah peuting teh atau jam sabaraha weh ningal kaluhur neuteup ka langit nyanya ieu imah masa kitu leutik anger we lalangit kudu aya naonna, kudu aya tihangna. Ieu langit sakitu legana teu apal tungtungna, tihangna di mana da wejana eueuh naon eueuh tihangna. Eta teh biasa luar biasa, tapi nah bet nganggap biasa, teu dipikir, teu dipikir. Allah wae mampu tinggal nahan langit tanpa tiang teu ngagubrag, komo deui nahan hirup urang sangkan urang bisa bahagia dunia jeung akhirat. Coba renungkeun mangga. Lain ieu mah nuju keur bujangannya sok kadang kala kieu neuteup jeung kabogoh teh. Cenah itu tanggal 14 aya naon teh cenah teh? Aya bulan, ni indah itu bulan, kekeh sanyi saindah-indahna itu bulan, keur akang mah tetep we nyai we nu indah teh. Pan ngarayu eta mah kitu nya, da angeurna hate mah jujur indah itu bulan teh. Indah, tapi keur ngarayu saha? Pipa pajikaneun, nya, pipa pajikaneun. Da geuningan geus jadi pamajikan mah tar dibawa neuteuk bulan kieu tara. Taranya geuningan sok aya bahasa kieu, saindah-indahna naon bentang di angkasa di langit, tetep we keindahan keur aa mah salira we. Panari ayeuna mah ngabodor kadang kala naon paingan bentang belah ditu eueuh. Nah kumaha jerawatan ente kitu ka pamajikan teh atuh kasinggung kan ditemal kumaha hayang eueuh jerawatan mah tuh bawa cenah ka naon ka salon. Lain ieu mah meledek weh cenah gitu ka salon teu dibawa mahal cing cenah gitunya. Nah naon bieu teh tah? Hiji ngarenungkeun mikir nomor kahiji ayat-ayat Allah nu di mana tah? Kauniyah nu mana pertama? Nu luhur heula. Anu luhur heula. Sok pikiran renungkeun, ulah asal-asal. Lamun urang ayeuna ngarenungkeun. Nah, lamun urang ngarenungkeun nu aya di langit, hiji. Renungkeun deui nu aya di bumi. Loba nu di bumi teh pek. Pikiran renungkeun. Meh naon? Engke eta mah manfaatna mah heula. Urang ngobrolkeun heula. Contoh, nya lamun nuju ka kebon, coba da sok tarani urang mah nya. Di kebon teh aya gedang, aya tomat, aya cengeh, aya naon? Aya cau. Anehna eta taneuh teh saampar, caina sarua, gemukna sarua, kok bisa beda rasa? Eta tomat henteu rasa cabe, eta cabe henteu rasa gedang, eta gedang henteu rasa cau. Patukeun henteu? Aneh, caina sarua, taneuhna sarua, gemukna sarua, nah bisa beda. Nah bisa gitu. Aya saha tah berarti? Sakuduna urang bisa makrifat. Dalam jalma ngagunakeun akalna ulin ka kebon heula, da gede pahalana ka kebon teh. Lain ka kebonna sebenarnya mana naon anu ka kebonna, mikirna gitunya, mikirna umpamanya ayo cenah urang ka gunung, oke. Ulin ka gunung. Dek naon ka gunung?
netep keindahan-keindahan udah diciptakan ku Allah pan ka gunung mah tinggal segala pemandangan katinggal tatangkalan kumajun gitu kieu ngaranungkeun didinya kebesaran Allah karya-karyana Allah maka initna ka gunung puncak ka gunung atanapi urang mikiran pelebah dinya eta initna bernilai pahala di sisi Allah lamun urang mikir pelebah dinya ayo urang ka gunung ayo naon ente refreshing di imah mah jangar meh tiis di imah naon di kebon di sawah di mana di gunung meh tiis nah meh teu loba pikiran teuing eta mikir henteu teu mikir eta mah hanya niat refreshing punten teu meunang pahala ibu teh umpama naon geus lebaran ini ka mana ka laut laut nu mana biasana favorit teh Pangandaran Pamengpeuk umpama breng arulin ka ditu ulin si ulin hungkul menikmati ngojaina naon kitu kieu wah kumaha kitu kieu tanpa mikir saeutik kana ciptaan Allah punten eta beak duit capek luar biasa di sisi Allah mah teu aya nilai sama sekali teu aya mubadir hungkul eta mah mubadir eueuh artina ini kitu gawe lamun niatna saukur ulin eueuh pahalaan pahalaan tapi lamun init ka Pangandaran init ka laut ya Allah luar biasa netep ombak dahsyat luar biasa geus kitu teh diragap kok bisa pangset kumaha ieu renungkeun ku urang geus kitu kumaha ieu jelema ngalauk teu pernah eureun kana ieu laut sa alam dunia ngarala we luar biasa jelema teh eueuh nu melak tapi teu beak-beak renungkeun ku urang teh bledak eta naon si ombak teh kok ieu eueuh anu nemok tapi ternyata henteu nepikeun ka ditu nah ieu terjaga kieu aya naon ieu kehebatan Allah lamun jalmi berpikir bahkan abi pernah nyanak hiji rencangan nu diajar riyadhah tentang berpikir tentang cipta Allah eta jalmi mineng ka Pamengpeuk mineng ka lautna tapi ketika diajak cara berpikir nu bener dicana ka laut langsung aja ngudupruk sujud ceurik luar biasa naon langsung ku anjeunna katingali Allahu Akbar tadi nama biasa asana tapi lamun jalma geus berpikir akhirna bakal menang nilai-nilai nu luar biasa jadi engke kitu tah lain saukur yuk refreshing yuk urang healing menghilang dari dunia naon ya dunia kura-kura gitunya lain gitu orang teh ya robah ayeuna paniatanana ya keur abdi pribadi jujur abdi mah geus teu kabita ka ditu ka dieu ge geus naon da jelema lamun geus diajar saeutikna mah diajar deukeut ka Allah gitu rasa-rasana mah geus teu butuh tempat mana-mana da geus di mana-mana ge geus ngarasakeun itu mah geus teu butuh jauh nakmat kitu kieu gitu nah naon be teh berpikir kahiji berpikir naon be teh ayat kauniyah nu mana ayat kauniyah nanti nu luhur heula sok pikirkeun mangga pikiran geus nu luhur coba pikirkeun mana nu di bumi dihanap coba pikirkeun ulah saukur asal-asalan sok pikirkeun da teu aya di jagat raya nu badag nu leutik kabeh ge eta teh alam ari alam teh alamat ari alamat teh nunjukeun kana keberadaan nu ngayakeun seolah-olah Allah teh neuneun ciri aku ingin dikenal oleh kalian coba kenali aku dengan ciptaan-ciptaanku nah teka perhatikan nah teka leret eta karya-karya kaula wa fi anfusikum bahkan lain sakur di luar di luhur di diri sorangan ge aya ayat-ayat Allah mun daek urang mikirkeun ngarenungkeun da bisa urang tak kitu gawe teh cek ibu bapak teh lamun urang kitu gawena mikirkeun ayat-ayat Allah nu di luhur nu dihanap ayat kauniyah bakal menang naon tah saur Syekh Nawawi Al-Bantarani bakal ngalahirkeun naon ziyadatul tauhid wal yakin bakal bertambah tauhidna bakal bertambah keyakinanna mun jalma getol mikirna kana ayat-ayat ka Allah maka ieu jalmi bakal nambah tauhidna bakal nambah ma'rifatna bakal nambah wauh ka Allahna baik datna baik sifatna baik af'alna
bakal langkung paham kasaha. Berarti jelema teu marikir teh berarti moal meunang naon? Moal ma'rifat. Ta eta jalana mun hayang ma'rifat teh mikir. Berarti jalmi-jalmi nu marifat teh berarti tukang mikir. Jelema nu teu marifat berarti tara mikir atuh. Caletik. Paham? Naon? Jadi ngaji itu judul naon? Gitu. Mikir. Jelema hese maju teu mikir. Teu mikir. Mikir. Manfaat kadua tina mikir kenu bieu saur Syekh Nawawi bertambah nu namina kayakinan. Naon maksudna kayakinan? Ieu jalmi bakal langkung yakin ka Allah. Lamun jalmi geus yakin ka Allah, ieu dahsyatna luar biasa. Naon? Innallaha sa'nyana Allah ja'ala geus ngajadikeun naon? Ar-raiha wa raihata, ngajadikeun kebahagiaan jeung katenangan dina naon? Fil yakini waridho, dina yakin jeung dina ridho. Moal aya di jagat raya ieu jalmi nu meunang katenangan, jalmi nu meunang kasenangan lahir batin, pasti eta jalma hiji jalmi nu yakin, dua nu ridho. Yakin heula we kana ridho mah teu heula. Berarti jalmi-jalmi anu kurang bahagia hirupna, anu rarangsak hatena, kurang naon hirupna berarti kurang yakin. Kurang naon? Kurang yakin. Sing yakin. Oh, berarti lamun urang hayang bahagia, berarti urang kudu kuat kayakinan. Lamun urang hayang kuat kayakinan, carana sok pikirkeun ayat-ayat Allah. Berarti kebahagiaan teh sebuah mata rantai anu teu langsung ujug-ujug jadi jalmi bahagia. Paham? Naon bieu teh? Mata rantai. Jalmi mun hoyong bahagia, mun jalmi hoyong aya dina kasenangan, ya maka kudu boga kayakinan. Jalmi moal bisa ningkat kayakinanana mun ieu jalmi tara mikir. Paham? Berarti Allah ka urang dina Al-Qur'an nitah mikir, nitah naon sebenarnya? Nitah yakin, meh naon urang? Meh bahagia. Tuh. Allah teh nya ka urang teh heug mararikir. Kolot ya lamun amek ka budak, heug budak ieu hese wae naon lain. Sakola teu naek wae, ngaji belet wae, paling sia teh paham. Naon? Oh, aya nama. Ngajina teh judulna mikir. Ya, hiji bete naon ngaji teh? Manfaatna teh nambih makrifat, nambih keyakinan. Mun mikir nambih teh, mun mikirkeun ayat-ayat Allah, sok mangga renungkeun. Sok bari lain ngalamun mikir. Bedana orang anu mikir mah ieu ningalna teh ketika geus ningal diolah. Geus diolah teh jadi keyakinan, dikaluarkeun jadi sesuatu luar biasa. Kitu tak kuduna urang teh. Paham kira-kira? Ieu carana tos. Tapi punten ieu, tapi lamun aya jalmi dijelaskeun kieu ayat katingali nu di luhur nu dihandap bahkan karasa, tapi naha beuteut eling-eling, beuteut nambah wauh jeung Allah wae, padahal ayat-ayat Allah. Paur ieu jalma sejujurna dina hatena aya kasombongan. Aya naon? Aya kasombongan. Jangan ceng cenah kok wawanienan kitu. Mangga pilari dina surah Al-A'raf ayat 140 genep dalilna saur Allah Subhanahu wa taala sa'asrifu an ayatiyal ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Sa'asrifu dibalieurkeun an ayatiyah tina ayat-ayat kaula alladzina yatakabbaruna jelema-jelema anu sararombong. Artina jelema anu sombong mah bakal dihindarkeun tina nambahna, tetapi moal meunang
hidayah. Nang utuh min moal jelema nu sombong mah moal menang hidayah jelema anu Oke, tinggal ayat can beres. Wa iya rau kula ayatin jeung lamun ieu jelema anu sombong ningali kana ayat-ayat Allah, ningali ka langit mah. Ningali ayeuna ka pantai mah, ningali ieu bumi dengan segala karya-karya Allah. Anehna la yu'minu teu arariman padahal ningali. Da naon tah? Da sombong. Wa iya rau sabila rusdi. Wa iya rau sabila rusdi. Lamun ieu jelema nu sarobong ningali jalan petunjuk artina geus katingal memang jalan teh atos, jalan nu bener teh. Tapi kumaha layat tahiduh sabila anehna teu dijadikeun jalan. Artina memang mumul jelema lain teu ditinggalikeun kana bener, tapi ieu jelema teh memang mumul kana eta bener. Jalin salah Allahnya. Sanes. Allah mah teu salah, ditinggalikeun mah. Tapi daya jelema kumaha? Alimun we geus kitu kumaha? Wa iya rau sabilal ghayyi. Tapi ya lamun ieu jelema ningali jalan kesesatan, ningali jalan anu salah, pidorakaun mah kumaha? Yattahiduhu sabila. Buru-buru dicokot. Dijadikeun jalan kumanehana. Lamun didatangkeun perkara buruk, buru-buru diambil. Lamun anu bener berpaling. Mun diajak kanu bener, mun diajak kana salah, ciga laleur wae nya. Ciga laleur. Ya. Kanu ngeureuyeuh wae ka naon? Kana bangke. Ieu kemang teh harum. Kemang teh harum, tapi anger nungan laleur mumul teh kana naon? Kana kemang kana naon rasana teh? Padahal ieu harum kene mana? Ke dasar laleur atuh. Dasar naon? Ai jelema-jelema sombong, dasar jelema sombong keukeuh we kanu kitu. Nang utubillahi min zalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Da ieu jelema teh nu dieu teh naon? Zalika itu jelema nu sarombong bi annahum kadzabu bi ayatina. Maranehanna teh memang da ngabarohongkeun we pagawean teh naon tah? Kana ayat-ayat ka Allah, padahal langit jeung saglupana katingal, jagat raya katingal, nu dihana puguhning dengan segala karya-karya Allah, tapi naha beuteun namah naon tah? Teu nambah-nambah kaimananana, kayakinanana, atanapi kama rifatanana. Berarti lamun kitu mah aya panyakit kesombongan. Wala'iyatu billah. Sing dijaga urang tina eta tina panyakit kesombongan. Kajeun ustadna keren luar biasa. Sakumaha ustadna pandai retorika ngajelaskeun eta ilmu agama, nu sombong mah keukeuh. Meskipun ustadna rada hese ciga abi ya, teu pati kaharti nyaritana, tapi rijal nu tawadhu mah dipulungan we masih butut oge. Kitu. Paha. Naon bieu teh? Hah? Kesombongan. Uihan deui kanu tadi. Jadi meh menang pahala nu luar biasa tina berpikir teh mikir nu mana teh kayak teh? Mikirkeun ayat-ayat Allah. Lamun jalma mikirkeun ayat-ayat Allah bakal nambah naon cenah teh? Bakal nambah ma'rifatna, bakal nambah kayakinanana. Gitu. Kapaham? Jadi ibu hoyong nambah, hoyong ngurangan. Lamun hoyong nambah berarti mikir. Aya alatna kau mikir? Aya nu kedah di pikiranana? Tinggal naon berarti? Tinggal mikirna. Alatna tos dipasihan. Naon sesuatu nu kanggo dipikirna aya, berarti tinggal naon? Tinggal hayangna. Ya, tinggal hayangna gitu. Karida daekna. Berarti bisa marifat kurang? Bisa namah keyakinan? Nu teu nambahan berarti naon? Nu mumul we eta. Anu mumul we eta mah wal iyadu billah. Nomor kedua, saur Syekh Nawawi Al-Bantanani ya. Anu gede nilaina ieu berpikir teh nomor kedua, fikrotun fi
ala ilahi, berpikir tentang nikmat-nikmat Allah, karunia-karunia Allah, sok renungkeun, sok pikirkeun. Tah lamun orang mikirkeun kana nikmat-nikmat Allah nu dibikeun ka urang, eta teh bakal gede nilaina. Diparentah gitu, diparentah ku Allah dina Al-Qur'an, fadhkuru ala illahi la'allakum tuflihun. Sok aringat pikiran naon nikmat-nikmat Allah teh meh naon cenah lamun urang mikiran nikmat-nikmat Allah teh la'allakum tuflihun, supaya aranjeun teh jadi jalma-jalma anu bahagia nu beruntung. Mun naon tah? Mun mikiran nikmat, lain merik wae nikmat tapi pikiran nikmat. Lamun ngagunakeun isyarat ieu mah jelema nu hirupna teu meunang wae kanikmatan, lain teu meunang tapi teu mikiran eta kanikmatan. Wihandi jelema nu di alam dunia nu rarasaan teu meunang kanikmatan, lain teu meunang tapi eta jelema teu mikiran eta padahal kanikmatan mah loba kacida nu tubiba kadirina. Contoh orang renungkeun saeutik ieu mah kelanya lain kana fisik ieu mah nikmat nu loba heula nya baik dahareun sakitu kieu. Pernah Harun Ar-Rasyid menta papatah seorang khalifah didatangkeun kiai ulama, eta pemimpin teh menta nasehat ka saha? Ka eta ulama. Cuk urang mah kieu, mama pang mamatahankeun abdi. Da geuningan kieu jadi pemimpin mah bisi sombong. Da loba duit mah kieu bisi rada gubede, pamatahankeun abdi teh. Kudu kitu jelema mah. Nya ulah nepikeun ka naon? Mamatahan batur, justru ieu mah menta di papatahan. Ieu Harun Ar-Rasyid seorang pimpinan waktu eta khalifah, tapi menta naon? Menta nasehat. Ai ngarang-ngarang dipenta teh pan jadi wajib atuh. Nya kewajiban lain. Nya ari teu dipenta mah henteu wajib oge sih. Ai nasehat mah nya lamun teu dipenta. Ceuk eta ulama kieu abdi meunang kariwayat teh mangga wilih milari mah dina kitab Tanbihul Ghafilin. Bisi bade ngaji mah sok we lah kapan-kapan. Kitab Tanbihul Ghafilin. Eta ulama kieu ceuk urang mah wahai Harun Ar-Rasyid, kumaha pendapat salira anjeun teh berjalan dina gurun Sahara. Ketika anjeun di gurun Sahara, anjeun teh waktu eta haus kacida. Haus kacida anjeun. Geus kitu kumaha anjeun teu boga cai, teu boga. Deuk kaditu kadieu teu aya. Anjeun saking hausna teramat sangat, anjeun lamun teh mah teu minum bisa-bisa anjeun nepikeun ka maot. Coba pendapat anjeun lamun aya jalma heug nu mere cai ka anjeun, waktu eta kumaha? Wah, kacida pisan bersyukur cenah abdi. Kela kumaha lamun eta jalma nawarkeun kieu, heug ku kaula dibere ieu cai anjeun, tapi kaula deuk menta syarat naon? Satengah kerajaan anjeun keur kaula dibikeun moal. Cek ieu ulama nanya bi bahasana, lamun aya jalmi nu boga cai dieu naon teh? Menta syarat heug dibere ieu cai ku kaula, tapi dengan catatan satengah kerajaan anjeun keur kaula dibikeun moal. Kata Harun Ar-Rasyid teh nya dibikeun ku kaula, nah habet dibikeun. Apan anjeun lebar setengah? Nya percuma lamun urang teu nginum pan maot teh atuh naon loba dunia oge urang maot mah isu. Ya cek saha tah? Cek Harun, cek eta kiai berarti satengah kerajaan anjeun teh teu gede nilaina di hadapan nu sabenerna daripada cai sagelas. Ya mereka harti ya. Urang kadang kala nganggap sepele kana cai. Loba urang teh ya, hirup urang teh loba meunang kanikmatan, tapi loba jelema sok nyepelekeun kana eta kani. Ieu cai sakumaha bieu? Sagelas. Eta cai sagelas dibandingkeun jeung kerajaan anjeun satengahna masih keneh gede naon?
cai segelas geus kitu oh kaharti bener tong sombong anjeun cek eta ulama teh bapak tahan langsung entong tong sombong anjeun nya nunduk gitu. Kedua ternyata anjeun sanges minum anjeun teh hoyong kehampangan anjeun bisa pulang ke rumah tapi dikersakeun ku Allah anjeun teh teu bisa beser teu bisa BAB anjeun teh diubaran kaditu kadieu anjeun teh hese cager tah geus kitu aya jalmi nu bisa ngubaran dengan izin Allah tapi mere syarat anjeun ku kaula diubaran dengan catatan anjeun kudu mikeun satengah deui kerajaan pikeun kaula dibikeun moal dibikeun atuh ku urang naha cenah percuma urang jadi raja ari hese naon hese BAB hese naon hese ngompol percuma teu dibikeun ku urang mah cek saha cek eta Harun Ar-Rasyid dibikeun ku urang mah eta naon tah satengah kerajaan deui deuk dibikeun ku kaula mah daripada naon urang jadi raja naon urang jadi pemimpin beser teu belul hese BAB hese ripuh naon artina kitu ari hirup sangsara kitu mah saur eta ulama kieu ternyata nilai eta bisa BAB bisa beser teh teu leuwih gede nikmatna geuningan dibandingkeun jeung kerajaan anjeun teh tong sok kufur nikmat hirup teh tong sok nyepelekeun kana nikmat teh urang mah kadang kala nganggap nu gede-gede we katingalina padahal kabeh ge nikmat mah gede teu aya nu leutik punten ayeuna urang teh cai teh bae da pedah urang keur teu haus pedah urang ayeuna keur aya cai tapi engke di suatu saat urang bakal ditibakeun kana hiji kondisi anu urang butuh cai bakal eueuh nu mere cai mana posisina hiji sakarat engke bakal haus teramat sangat waktu eta bakal datang di kondisi di mana urang bakal haus di mana di mahsyar nu teramat sangat bisa saha nu bisa nulungan waktu eta mana duit nu dikumpul-kumpul mana jabatan anu dibangga-banggakeun teh mana kakuatan-kakuatan teh coba renungkeun tah eta kanikmatan teh sabenerna mah gede naha urang bet ayeuna loba kanikmatan teh dia beuki dieu teh bet hirup teh teu karasa nikmat punten loba jelema hirupna dia beuki dia teh beuki nambah duitna teh beuki nambah duitna beuki nambah hartana beuki nambah tapi hirupna lain beuki ngeunah tapi beuki teu ngeunah lain soal kanikmatan tapi soal ieu jelema teu mikirkeun eta nilai kanikmatan paham sok dipikiran tah tong mikiran wae nu eueuh atuh nya tong mikiran wae nu eueuh nu aya syukurian coba renungkeun punten ibu-ibu ye ya urang gaduh teu sampean gaduh bisa teu urang jalan-jalan bisa meskipun rada capek gekeun bae da baskeun bisa ngalengkah nya kumaha lamun aya jalma ujug-ujug nu nawaran eceu jual ka abdi eta 2 sampean ka abdi sabaraha wios eceu ku abdi beli 2 miliar deuk dijual moal 2 miliar dijual mah 2 miliar pan lain hayang beungar 2 miliar dijual mah eta ditamahan 4 miliar nah lain hayang beungar nya loba jelema nu sok lieuran pikiranana tentang mikiran nikmat-nikmat nu eueuh padahal nikmat nu aya gereyek dina nu layak disyukuri abis sok sering kapun bojo ngayakinkeun satu hal nyi mun awak urang sehat imah boga dahareun keur poe ieu aya urang hakikatna geus boga sagala abi lain mikir ke 1-2 tahun lamun urang ayeuna sehat imah aya dahareun keur sapoe ieu aya hakikatna urang geus boga sagala geus tong lieur mun urang lieur berarti kufur nikmat hirup teh abi kitu kapun bojo lain isuk kumaha poe eta kudu bersyukur paham naon pikiran eta
nikmat teh geus di pikiran can ti luhur nepikeun ka anak hiji-hiji papayat. Sok pikiran eta soca nikmat luar biasa, sok pikiran nilaina. Lain pagawean teh ningali kenikmatan batur weh. Ya, ningali mobil ngaliwat, andaikan aku punya mobil. Aya lalaki ngabonceng anu geulis, andaikan pamajikan urang kitu, astagfirullahaladzim. Pan ngomong eta mah. Eta kupur nikmat bener-bener. Kucek Allah teh, si ku aing sepanon teh di pareumkeun sia. Hayang wae kana nikmat batur. Nah, nu aya dina diri teh nikmat pabalatak. Nah, bete bersyukur, sok renungkeun hiji-hiji. Mata kelamun aya jelema nu ayeuna nikmatna keur dikurangan, lain keur dikurangan supaya eta jelema keur ngarenungkeun nikmat nu loba tapi teu disyukuri wae ku eta jalmi. Sengaja Allah teh membuat dirina berhenti ku eta panyakit, ku eta sesuatu nu ngaganjal ka dirina supaya berhenti. Coba sok, lamun ayeuna make mobil ternyata mogok. Di mana mogokna? Paste di jalan. Ketika make mobil gancang mah pemandangan indah tak terasa mangang. Da gancang teh teu katingali udara tak dinikmati, suasana naon keindahan-keindahan alam semesta tekara sing horeng mogok tah naon tah mobil teh bana teh bitu atuh eureun tadi mana di jalan teh eureun heula kalaluar atuh ketika keluar aduh segernya ieu pemandangan ieu udara bener teu ketika berhenti sejenak akhirna bakal karasa eta kanikmatan Allah mun keur ngeureunkeun urang kana situasi aslina keur nganterkeun coba renungkeun sakuliling anjeun baik udarana baik kondisina renungkeun atuh tong loba di lewatkeun eta kanikmatan teh paham naon tah renungkeun abi lamun ngaleret babaturan abi gaduh rencangan balad-balad terdiam sejenak banyak orang sulit punya teman yang setia tapi ternyata Allah loba ngirimkeun balad-balad nu setia. Mun abi nuju ke nyeri awal. Duh, mangasep sok selalu aya wae. Ka dieu. Basa kedeung. Sok cing we. Mentana mah 10 menit ku mangasep menjadi sajam eta teh. Kitu eta teh lain karunia Allah. Karunia Allah. Urang keur lieur tarang teh. Hayang ngobrol kurunyung babaturan, pan ngareunah pan. Nikmat lain. Coba ngomong sorang gering lain. Benernya eta terkadang urang nuju jag-jag mata teka perhatikeun sakuliling teh teka perhatikeun saking sibukna urang saking cepetna eta mobil nu maju urang teka perhatikeun suasana perjalanan urang tapi andaikan urang rada laun saeutik atanapi eureun sakedeung akhirna urang bakal bisa menikmati eta sakuliling paham naon mikirkeun kanikmatan. Mun urang daek mikirkeun kadinya kana eta kanikmatan, naon tah manfaatna teh? Al mahabbah. Bakal nambah kacintaan ka Allah. Bakal nambah kacintaan ka Allah. Naon? Besar karunia Allah teh, gede karunia Allah teh, bager Allah teh, maka cintai dia. Da memang layakna hate ieu jelema mah punya naluri sok mika cinta kanu bager. Contoh aya hiji lalaki ngomong bogoh ka hiji istri ditolak tapi ieu pameget pantang untuk naon menyerah kumaha isukna datang deui mawa dahareun nya mawa naon tah jeruk buah martabak akang lain terus tolak ku abi keun bae angre isukna datang deui bari mawa anu ternyata inungna teu damang dicana ka mantri ternyata bapakna keur aya masalah dibere bantuan aya adina masalah anu kumaha dibantuan cek eta istri teh bager geuningan ilalaki teh tarima entong gitunya tapi bager tungtung nama dipikir-pikir gini kan abi teh jadi sekarang mah aku menerima cintamu tah pan ditarima teu
Diterima, ternyata memang hati manusia mah akan jatuh cinta sama seseorang yang memperhatikannya. Bener tuh? Bakal jatuh cinta ke saha? Kanu memperhatikannya. Cik kira-kira ya ari Tuhan orang Allah teh bager teu ka urang. Nah, bet ngewa atuh kalau entunya keceplosan eta mah henteu sudon eta mah. Ya, cinta teu ka Allah. Nah, bet cinta. Ada bager atuh. Paham teh? Kieu contoh. Abi meh artinya. Lamun aya hiji istri ditanya, bogoh teu ka salaki? Ya pasti bogoh atuh piraku teu bogoh. Nah, tapi salaki 5 tahun teu balik. Bogoh teu? Hah? Bogoh teu? Salaki teu balik sabaraha poe? Lain tahunan eta mah nya. Bogoh moal. Apaan tadi? Oh. Mun naon cenah tah? Mun bere biaya mah. Oh, berarti bogoh teh karena naon? Oh. Heula can bere. Can be? Bener. Si logis lah. Kelaya. Bener gitu. Naon maksudna? Ternyata memang hati manusia mah akan merhatikan bakal ayeuna nyingarep ka seseorang nu nyingarep. Iya, si istri teh bakal terus cinta ari terus ngirim mah. Bener ari terus ari eureun ngirimna eureun bogohna. Oh, berarti matre lain. Lain matre. Realistis eta mah. Eta mah keperluan kela. Maksud jang aceng kumaha? Ye, punten. Ari Allah eureun teu merena ka urang. Eureun teu? Tapi naha bet hese bogoh ka Allah. Geuningan disebutkeun hayya 'alas shalah. Kela loba pagawean. Aya nu kitu? Aya. Kela nuju ngepel. Kela nuju ngumah wadah. Kela nuju nyawa HP. Aya nu kitu? Apaan lain seseorang anu mencintai mah ketika dipanggil oleh orang yang dicintainya akan segera, bukan? Katanya tadi cinta. Hah? Nah, da abi mah baheula mun janjian jeung ka bogoh teh. Jam 12 janjian, jam 11 geus datang abi mah. Serius mangangnya gitu. Ya, tangian mangangnya. Can datang bisa telatah naon. Napikeun ka baju ge disingitan heula mangangnya semprot. Teu boga teh memiyak seungit pan ulih heula ka Asia baheula teh. Kitu da aya tulisan di dinya pan meunang heula di ulah di bawah hungkul semprotkeun bae. Boleh pan? Boleh pan, tapi bawa mau ulah atuh eta mah. Darah palun eta pas sebab gitu. Teu naon pan, asa ulah di aya balad-balad abi kitu gawean teh. Allah euy beak kana naon minyak seungit ulin heula ka mana? Ka Asia tah baheula zaman di pasantren teh. Aya nu kali itu heula. Kadinya heula minyak seungit heula mangang. Tuh, itu pan. Nah, nya ongko mengaku bogoh ka saha? Tapi digero ari kakak bogoh resepna dinu seueur jami atawa dinu teu aya. Segerna nyingkur atau napi dinu seueur jami. Hayang mah teh nyingkur jeung ka bogoh mah. Benernya hayang mah teh dinu poe. Benernya nu eueuh jelema, bener teh? Nah, diajakan ku Allah duduaan tengah peuting. Dinu poe, dinu eueuh jelema, beu teu datang-datang wae. Katanya kau cinta padaku. Mana buktinya dirimu mencintai aku? Modus eta mah teh. Paingan, bohong. Jalma nu ngaku cinta ka kaula, tapi mung duduaan dina waktu sepertiga malam atau tengah malam. Bohong. Nu tenggelam dina peureumna, nu tenggelam dina kasurna, nu tenggelam dina simutna, tapi alim duduaan jeung Allah. Bohong, bogohna ka Allah teh bohong. Aya nu kitu? Urang mana? Hadir jalmina? Kunaon atuh coba gitu? Paham? Paham? Naon tapi teh?
cigana ngaji sakitu heula, dua krek dua. Cigana salah sahareup disambungkeun. Margi lamun diberebetkeun kabeh da memang moal beres waktu nya waktu bakal ngamang gitu nya. Dua heula we, dua heula. Jadi ibu bapak nilainya berpikir teh gede luar biasa. Ya, gede luar biasa. Mikir nu mana? Nomor kahiji mikirkeun ayat-ayat Allah. Ya, baik ayat kauniyah nu aya di jagat raya di luhur atanapi nu dihanap atanapi wa fi anfusikum nu aya dina diri sorangan. Ti luhur nepikeun ka hanap eta teh bentuk ayat-ayat Allah. Mangga renungkeun, pikirkeun. Ya, tong salah mikir, besi salah oke hasilna. Nu dipikir kadua naon? Nyaeta pikirkeun atuh nikmat-nikmat Allah. Lamun mikirkeun ayat-ayat Allah bakal bertambah bete naonna? Bertambah ma'rifatna. Nomor kadua bertambah naon? Bertambah naonna? Keyakinanna. Nomor kadua lamun urang loba mikirkeun nikmat-nikmat Allah nu dibikeun ka urang. Nu karasa, nu teu karasa. Lamun coba dikorehan terus eta kanikmatan bakal bertambah nu kahiji? Bakal bertambah urang kacintaan. Dan memang hoyong kuat cinta, bertambah cinta mah kudu terus inget kana kebaikan. Seorang istri hoyong kuat bogohna ka salaki, sing inget kana kebaikan-kebaikan salaki. Pangareuna usum tiris aya nu naon deui? Loba mah eta mah eta seueur pisan. Lain hiji seueur pisan. Aya pameget hoyong langkung cinta ka saha? Ka istrina, sok renungkeun kebaikan-kebaikan saha? Eta istri teh geus ninggalkeun ibuna, geus ninggalkeun bapakna, geus ninggalkeun keluargana demi bersama jeung saha? Jeung urang. Bari urang anu kondisi kieu saala kadarna, sakuduna urang teh kumaha ka eta pamajikan nu geus berkorban luar biasa. Lamun teh mah dibukakeun kakurangan urang teh sebagai lalaki teh loba pisan. Tapi nah bet ieu pamajikan loba narima ka urang, duit loba kurang, awak loba bauna, kahayang loba pamere jarang. Tapi ieu pamajikan bet kukuh we jeung urang, kuduna urang langkung cinta ka saha? Pamajikan ieu mah kabanding-banding, tingali pamajikan batur. Astagfirullahaladzim. Tong sok kitu nya, tong sok kitu nya, tong sok ngabanding-banding. Ya, paham Bu? Pak? Tah lamun urang mikirkeun kana eta kanikmatan nu dibikeun ku Allah ka urang, bakal bertambah cintana urang ka Allah. Nomor kadua bakal bertambah syukurna. Katilu kaopat kalima mungkin bersambung. Mangga kanggo sesi tanya jawab.